Orang Anggo bahasa ibu, bahasa indung, kalau resan orang mah orang Sunda, maka bahasa indungna tinangtos bahasa Sunda. Benten rupina sareng anu bahasa indung orang Jawa tinangtos ngagunakeun bahasa Jawa. Anu di Inggris tinangtos bahasa Inggris. Tah jalaran gitu, urang sadayana urang memulai bahasa Sunda, urang memulai bahasa Indung, urang gunakeun bahasa utamina dina dinten ieu mah bahasa Indung, bahasa Sunda. Ya, hidup sadayana parantos tiasa pacangrama ngagunakeun bahasa Sunda. Ananging masih keneh kadangu bahasa Sundana, bahasa Sunda anu di gunung sok dianggo, bahasa anu dina tangkal sok dianggo, bahasa anu di kolong sok dianggo, masih keneh kadangu. Nah, eta teh bahasa emang bahasa Sunda, ananging bahasa Sundana eta mah bahasa anu kasar. Urang gunakeun diajar bahasa Sunda anu sae, anu lemes nya. Nalika urang ngobrol sareng rerencangan, nalika ngobrol di keluarga, pon pila lagi urang nuju ngobrol di sekolah. Urang kedah tiasa ngabentenkeun mana anu bahasa kanggo rerencangan, mana bahasa kanggo sepuh. Tah dina danget ieu urang sadayana dina dinten ieu urang gunakeun bahasa Sunda anu sae. Siap? Siap, paling dia kelas genep siap? Ya, komo kelas genep sok kadangu tadi oge geuning aduh meuni garing eta. Bahasana caket pisan ka kantor kelas genep bahasana meuni garing kadangu. Nya, tah ayeuna mah ulahnya, ulah dianggo bahasa-bahasa kitu mah nya. Iya, alhamdulillah. Tah dina dinten aya anu acuk raksukan Sunda, aya oge anu nganggo kaos anu acuk saragam teu sabiosnya. Ibu guru bapak guru ge sami aya anu nganggo oge aya anu biasa teu sabios. Maka dina danget ieu Bapak urang ngisi ieu acara sementawis mungkin aya ti ibu atau nabi bapak guru anu sanes anu baris ngisi kana acara ieu. Nanging ti Bapak hoyong naros ka hidup sadayana. Bapak bade naros sakujur badan anu aya dina diri urang. Cing anu tepat di luhur tah ieu naon namina? Ieu naon namina? Rambut. Ari ieu nu buleutna ieu naon ieu? Bahasa Sundana ieu teh sanes rambut tapi naon cing? Rambut bahasa Indonesia, cuman bahasa Sunda aya anu disadur atau napi anu dicanak oge tina bahasa Indonesia ya. Jadi nalika urang nyarioskeun ieu rambut Sundana urang langsung ngartos oh iya eta teh buuk nya. Oge aya anu ngagunakeun buuk atau napi rambut oge katarik kana bahasa Sunda. Margi bahasa Sunda eta aya nu lebat kepala, ai kepala teh ayana di luhur pangluhurna. Aya kepala sekolah tuh tinggal di daftar lagi pangluhurna. Aya kepala desa pasti pangluhurna. Tah ieu mastaka teh kepala maka aya di pangluhurna. Ari ieu naon tah ieu namina? Ieu naon namina ieu? Ya, ieu teh tarang, cuman tarang teh bahasa Sunda anu kasar. Anu leres-leresna ieu naon anu saya? Taar. Kelas genep bengong eta terangin. Taar. Oh. Ieu teh tarang, tarang teh bahasa Sunda cuman kasar. Lemesna tina tarang teh nyaeta taar. Ya. Taar. Kurang anggodi. Taar. Terus ieu naon namina? Ya, halis. Ya, halis. Halis. Ari ieu tah anu kucap kicep naon tah? Anu kucap kicep ieu naon? Soca. Soca teh bahasa Sunda lemes tina panon.
panon teh kasar, panon teh bahasa Sunda ngan kasar tapi lemes nama soca. Ari ieu anu dina lamping dua tah kiri kanan kencang katuhu. Naon namina? Naon namina? Oh, ceuli. Cenah laras ceuli. Cuman bahasa Sunda anu kasar dan lemes nama cepil. Cepil mentak lamun diburukan teh kedah didangukeun kudu digugus sabab cepil cep lebet langsung nyemping. Cepil. Ari ieu naon anu noping ka handap liang dua? Naon ieu? Irung. Irung teh bahasa Sunda ngan bahasa Sunda anu kasar. Lemesna naon ieu? Pangambung. Hartina pangambung teh paranti ngambung. Tah ieu pangambung. Lajeng turun ke handap tadi dia aya luhur aya handap ya naon namina ieu kumis mah ieu di dieu atuh tah ieu kumis ieu nya ari ieu tah ieu naon tah naon Ramai. biwir, mung biwir teh bahasa Sunda anu kasar. Ai lemesna naon? Kelas genep. Lambai. Ieu namina lambai. Ya, lambai. Pindah ka palih dieu ngali. Cing ieu naon tah? Naon kelas genep? Damis gitu damis. Pipi. Damis. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 ieu naon? Iya, iya teh pipi teh dina bahasa Sunda mah kasar tapi pipi masuk juga naon tah? Dina bahasa Indonesia aya pipi aya? Ayanya, tapi pipi bahasa Sunda ngan bahasa Sundana eta kasar. Lemes nama naon ya teh? Damis. Lemesna naon kelas genep ieu? Damis, tah ieu teh damis. Ya. Ari ieu disebatna naon tah? Ieu disebatna naon kelas genep? Ieu naon ieu? Baham. Baham. Ieu teh baham. Dina baham teh aya dua anu nyungkut. Hiji tah ieu naon? Ieu naon? Letah teh dina bahasa Sunda teh kasar. Lemesna naon? Lemesna naon? Lidah teh bahasa Indonesia, Sundana letah mung kasar. Lemesna naon? Kelas genep? Kelas 5? Ilat. Ieu teh lemesna teh ilat. Ya, ilat. Ari ieu anu paranting ngegel tah ieu naon? Waos. Huntu ngan huntu teh bahasa Sunda anu kasar. Ai lemesna naon? Waos. Ya. Geningan ari-ari urang nuju teu damang sakit nyeri waosna nya. Anu dagang ninggal itu karaos dina sapeang maledog nya. Tah ieu waos. Waos lemesna. Ari ieu naon? Hah? Angkut. Ieu naon lemesna? Dagu bahasa Indonesia. Sundana naon? Angkut tarik. Gadongan bahasa Sunda anu kas ari lemes nama ieu teh angkeut. Naon cenah ieu teh lemesna naon? Angkeut. Ya, tah ieu teh angkeut. Lain angkat.
angket lemes nanti nagado nya lajeng ari ieu naon